Raksaat Production. Bapak-bapak nu boga kebon teh terus neangan saha ieu nu ngangonna barang diteangan tah kudu boga kebon nu ngangon aduh nyatana Abdullah Amir barang Abdullah Amir beres salat anta parah deui di jujuran ku awi sabelah Pak cek Abdullah Amir naon anu dahar pepelakan bapak ulah ngomong bangsat kebon aing beak wae unggal poe hureun kodoma sia padahal ngan ala kadar we maklum sato digebugan satakertanaga eta Abdullah Amir ku eta jalma anu boga ke kebon jelema nu bakhil Pak ampun cek Abdullah Amir digebugan terus tak budak nepi ka jejeritan tah anu akhirna nepi ka bararuh dombana pincang jawabna eta si jalma anu bahil teh bakal minta ganti cenah aing sebab aing boga harta kakayaan anu penting pikeun pemeliharaan keluarga aing sorangan geus bujang-bujang mikirkeun pikeun batur eta budak yatim piatu lolong seran Abdullah Amir banget mah ditengelan pala saderek eta jalma hianat banget teu kira-kira ka budak yatim piatu nya mulih bari jeung geus poek budak teh burit bari jeung diseseret ku doma anu dua dimasak cipanon teliren-liren awakna anu sakitu genyurna ditareungelan ku eta jalma anu boga kebon sapanjang jalan ieu budak teh ngedengek-dengek ceurik ibu jeung bapak kupingkeun sasamat abdi budak yatim piatu keur waktu jalmi barunga dinten lebaran kumpul baraya nini nyeri cenah ditengelan nini kadenge suarana eta budak si Abdullah Amir aki kamana si Abdullah teu aya balik barang dipapai-papai ya Allah lempang na ge geus rumangyeung kunaon sia ieu teh kunaon nini wing aya nu neungelan pedah-pedah doma ngadaang pepelakan ini ya Allah ya Rabbi saha tong anu neungelan ka maneh Pak itu teh cenah nu beunghar teh aki ya Karim Gusti teu nyana nah ku tega-tega teuing ka budak nu teu boga indung teu boga bapa kaset bu Masya Allah nih nyareri cenah ieu awak nini abdi sorangan di tengah wangi nu jampling poek mangkling tisem ngemut ke nasibnya diri ditilar ibu ditilar bapak ngahariring sora kakuping tiap berang tiap peting kabayangkeun ieu budak sok ngalagu ratap tangis jeritan yatim piatu Abdullah Amir geradahar tong
teu hayang ngendahar tabudak banget kuruksak awakna nya dugi ka dijampe ka ditu ka dieu tatanggana aya oge nu ngalongok ya Allah ku tega nya eta si bapa abong teuing beunghar dedeh teuing budak teu indung teu bapa nepi ka diteunggelan kabayangkeun ku si Nini jeung ku si Aki Raksa Art soan Production. eta budak sok ngajerit-jerit ngalagu abdi sorangan di tengah wangi nu jampling poek mongkleng piseun ngemut ke nasibnya diri ditilar ibu ditilar bapak pala saderek anu akhirna ieu si Abdullah teh teu damang sadinten dua dinten nya ku si Aki Karim jeung ku Nini Karim teh dilandongan we saaya-aya ini kunaon tong moal ngangon deui cenah uing sieun digebugan Gusti geura cager we kaset nya pada ngalalongok tatangana anu akhirna lantaran si Aki ngabogaan rasa sedih ngabogaan rasa abong teuing kokoro ti dagor-dagor kapaksa talempang ka imah jalma nu beunghar teh barang datang ka jalma eta nu beunghar assalamualaikum waalaikumsalam nek ka mana si Aki nu kamari lain incu sia tah cenah domana anu mapal ka kebon aing cek Aki-aki tega cenah bapa nepi ka neungelan incu kuring coba ayeuna nepi ka ngap budak teh halangan alah teu modar ge bagus keneh ayeuna kumaha ya ku aing lamun ditungtut sia tuh kebon aing tuh sabaraha tangkal cenah sampe tah nu dihakan daunna ku doma pokna Aki-aki perhitungkeun we atuh lain kudu neungelan budak cing laporan we kanu baru wajib ai nya teuing mah pokona ulah ngomong ki gantian cenah malah mah ta ieu si jalma teh dugi ka kitu teu as hatena malah mah dicaritakeun ieu budak diteungeulan teh nepi ka gering teu modar ge pokna bagus keneh cek si Aki Pak eta budak teh teu indung teu bapa rek indungan heug nek teu bapaan heug sabodo amat tah pala saderek sadaya meuning geus teu aya kasopanan aing kakurangan kadaharan teu kakurangan nek ewa ka aing teu jadi soal menta moal cenah aing mah moal kadaharan ngabadeg aing mah mere moal ka sia itu si Aki ngabangingi kue ceurik nya anu akhirna ngumaha jeung tatangga ieu budak teh dugi karepot teu damangna si Abdullah Amir teh kabayangkeun ratap tangisna jeritan yatim piatu nya sawarehna barudak-barudak yatim barbaturanana naroong sumawana baturna barudak yatim piatu anu sanasib jeung anjeunna Gusti Abdullah sing engal damang maneh doakeun we cek si Abdullah gara-gara digebugan ku jalma nu beunghar ya Gusti Robi tang tayungan nasib abdi anu balangsak hirup teh teu indung teu bapa pasihan kasobaran hirup kenging bahagia ya ilahi Allah nu maha agung
Dumargi Gusti Jat anu parantos ngabulkeun mung Gusti sahiji nu ngaraksa ka abdi ngaronyok babaturanana teh ngahariring ngalagu kitu pala saderek tatangana kabih remai Cimata ningali eta Abdullah budak yatim piatu anu kacida lelebna teu damangna tega teuing jalma ku syariat ieu budak teh ditenggelan ku eta jelema nempi ka kieu ya Gusti Rabbi tang tayungan nasib abdi anu balangsak hirup teh teu inung teu bapa kedah teu inung teu bapa nuturkeun saha saja bati nuturkeun akina jeung ninina nah ku tega tah budak teh sawarana teh kadenge we kitu kumaha pala saderek anu akhirna ieu teh Abdullah tetep nyangkin repot teu damang pan hirup kenging bahagia ya ilahi Allah nu maha agung dumargi Gusti jat anu parantos ngabulkeun mung Gusti sahiji nu ngaraksa ka abdi salami hirup mung Gusti nu tiasa nulung duh ibu sareng bapa kunaon nilarkeun abdi sareng satu hirup abdi yatim piatu repot teu damangna Pak sadayana tatangana pada lalumpatan yen Abdullah repot nini jeung aki meninges nyingsat ya Allah dulur tulung ya Abdullah teh repot pala saderek ngap-ngapan Abdullah anu syariatna ditenggelan ku eta si jalma anu sakali boro-boro ku nempo eta si jalma sakabeh barudak-barudak yatim kabeh rimasak sumawana barudak yatim piatu sambil ngadua ka Allah Subhanahu wa taala Gusti muga masihan kasabaran ka abdi sadayana Gusti Gusti muga masihan kakiatan abdi nu geus teu inung teu bapa anu akhirna pala saderek si aki ngajerit ku sebab ningali lepna pisan Abdullah meninggal dunya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sadayana jalmi eueuh nu teu kaluar Cipanon Abdullah budak yatim piatu ku sebab syariat digebugan ku hiji jalma anu beunghar ku gara-garana eta ngangon dombana ngadahar pepelakanan sami-sami jalma anu ngalalarti pada euneur dararongkap ku ayeuna kajadian eta budak yatim piatu dugi karepotna digebugan dugi kalebah maotna ya Gusti Rabbi tang tayungan nasib abdi anu balangsak hirup teh teu inung teu bapa
kasihan kasobaran hirup kenging bahagia ya ilahi Allah nu maha agung kumargi Gusti yatanu parantos ngabulkeun mung Gusti sahiji nu ngaraksa ka abdi salami hirup mung Gusti nu tiasa nulung duh ibu sareng bapa kunaon nilarkeun abdi sareng satu hirup abdi yatim piatu teras dara rongkap jalmi-jalmi kalayan ngadeg-deg ka hiji budak yatim piatu anu parantos pupus ngantunkeun alam dunya alam karamean wayana syariatna ditenggelan ku hiji jalma anu beunghar anu poek tina arusan agama pala saderek sadaya aya oge nu marasihan saurang seetik sinini jeung si Aki geus cara rinul mikiran ieu teh Abdullah boh dina lagana meureun budak teh ku tengeunah me iteh ku sebab di syariat ditenggelan we anu akhirna kumaha para bapa para ibu sadaya teras dibungkus saaya-aya di pulasara anu sabenerna barang beres di pulasara nya anu akhirna teh disolatkeun di dinya pala hadirin barang rek disolatkeun beres disolatkeun anu akhirna barang rek diangkat sama sakali eueuh nu bisa mawa kana eta si mayit berat jalmi kabeh pada bingung ya hiji murang kalih kurang leuwih umurna 10 tahun atau 11 tahun maot anu akhirna barang rek dibawa ka makam najis sama sakali teu aya nu bisa ngangkat duaan teka angkat ditambih tiluan teka angkat sampai ke 4 sampai ke 5 sampai ke 10 jalmi ya mayit tetap berat teu bisa kaangkat sakabeh pada bingung sakabeh anu ngarti para ulama oge mang bingungkeun coba ieu kumaha atuh carana ya Allah cek nini Karim jeung Aki Karim Gusti kumaha ieu teh kumaha anu akhirna sadayana munajat ka Allah neda-neda ka nu maha agung naon margina Gusti nu langkung uni langkung kawasa ieu murang kalih dugi ka abot kieu pala saderek barang dikupingkeun ku sadayana kasaksian ku sarerea ieu si mayit teh nyowara basana anjeun kudu nyararaho ikula nepi ka maotna teh ku hiji jalma anu binasa jalma anu buru di juru bro dipanto jalma anu beunghar jalma anu sombong jeung pinuh ku kata kaburan ieu kula moal bisa dibawa lamun lain ku eta jalma anu neungeulan ka kaula paladirin si jalma kabeh pada bengong aya hiji mayit aya sawarana teh kitu anu akhirna kabeh jalma mang bingungkeun jelas lamun kieu jalana perbuatan jalma nu beunghar nepi ka si mayit ngomong kitu nepi ka lebah mautna kula teh ku sebab dibinasa ku eta hiji jalma moal bisa kula kaangkat ku araranjeun terkacuali ku jalma anu boga perbuatan atuh ulur terus disarusulan eta si jalma teh coba Pak hirup teh cing atuh padangan nasihat teh jalma urang teh ulah boga rasa pangbeungharna apa bapak teh nyaho eta dunya bapak titipan ti Allah
kekeh we teu naon cenah atuh ai hayang kukula teuing mah diangkat tah pala saderek kabawa eta si jalma nu beunghar tapi beungeutna geus layu meureun boga rasa dosa. Tah na ayaku aneh pala saderek hampang sakumaha kapuk dibawa ku eta si jalma anu deungeulan teras diiring ka makam ku sadayana eta jalma janina mah seueur ade rupana puluhan ribu eta jalma anu ngaleut nyaksian ka eta makam ku sebab seueurna jalma teh geger ieu mayit teu bisa kaangkat kawitna jeung aya aneh ai ku jelema anu neungeulan nepi ka hampang ku sorangan kita budak dibawa nya teras pala saderek dugi kalabah makam pakuburan malah dikuburna teh dicaketkeun sareng ibu ramana anu parantos ngantunkeun tah ceuk aki tah ieu teh makam ibuna tah ieu makam bapana dulur-dulur beusi aya kasalahannya incu kaula sanajan leutik keneh hampura dosana jeung muga-muga singkat tarima iman Islamna dulur eta budak teh budak yatim piatu terus di pala saderek pada nyaksian teras dilebetkeun ka jero kubur teh kana kuburan eta teh si jalma anu neungeulan tetep ahun hairna para bapa sadaya barang geus beres keteb sagala rupa nya teras mulain diurug teras we manehna oge mantuan mincakan madet kana eta kuburan nah anu akhirna pala hadirin barang geus rek pinuh ieu kuburan diurugan ai jelema nu sejen bisa hanyat manehna napol dina eta kuburan teu bisa hanyat Pak hayu geura atuh geura kaluhur sama sekali eta jelema nancep bae eta di dinya coba turungan gusur turungan sama sekali digusur teu bisa anu akhirna kalah kalep beuki hanap eta si jalma dugi kalah kasebut geger jelema teu bisa nulungan wallahu alam geus kitu eta si jelema teh seolah-olah digelong ku bumi ku ayana akibat jelema kabeh muringkak bulu punuk rabang tina eta kuburan laluncatan kabeh jelema sieun ku sebab eta si jelema anu beunghar anu neungeulan ka eta budak yatim piatu ngarebek terus ka handap tah kitu para saderek sadaya anu mawi koma sing hade wani tanggal teungeul ka barudak yatim piatu malah kudu dipelihara malah kudu dijejehkeun cing manusia nek nepi ka lebah mana tah maka ku ayeuna kitu pala hadirin tah ieu riwayat ratap tangis jeritan yatim piatu naon maksudna anu mawi kusim kuring depi ka lebah dikamukakeun ieu penting pisan kangge kaum muslimin muslimat da Rasulullah oge para saderek dalam kandungan keneh 2 sasih dikandung parantos jadi yatim dikantun kuramana Said Abdullah barang lahirna kadunya kurang lebih genep tahun yuswana dikantun deui ku ibuna tah maka ku sebab kitu Pak muga-muga sing jadi perhatosan ieu riwayat ratap tangis jeritan yatim piatu ngaran Abdullah anu dihianat ku eta jalma anu beunghar tah maka ku sabab kitu dulur-dulur sadaya tah eta sinir sampirna teh ratap tangis jeritan yatim piatu teh kitu di mana waktu lebaran urang masuk ka bunga dahareun sagala aya kueh sagala loba tapi kumaha nasibna budak yatim hayang dahar jeung daging teu kapeser nenyo batur marake baju nu alus hayang acuk nu sae ujang teu kabeuli hayang kueh nu raos boro-boro ujang iwati nyeuengkeun we kapala putra jalma anu sararenang
dina maleman takbir mah komo saloyong kaditu saloyong kadieu nasibna barudak yatim piatu. Tapi anak urang mah waduh duitna geus aya, pakaianna geus alus. Saja bati mikirkeun pala putra urang teh kudu daek mikirkeun barudak yatim piatu. Oh, mau lamun geus kadenge suara takbir mah Gusti. Karasa kasedihan ge ku urang meureun. Nama leman takbir majahna suka bungah batur mah. Tapi urang lamun beteung kosong kumaha karasana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lamun geus kitu. Dagdug, dugdag, dagdug, dagdug, bo sedihna. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bener di unggal masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kumaha tah barudak yatim nasibna? Pemeliharaan anu metak penting para hadirin sadaya. Tah anu mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak kuayana riwayat ieu barudak buyak yatim piatu urang Karawang sakawarang Karawang muga sing jadi emutan. Urang Bakasih sabakasih sumawana ka Pak Haji Abdul Hamid, Pak Haji sing inget ka barudak yatim. Bapak Lurah Anim seorang jadi kepala desa pelihara barudak yatim. Bapak Lurah Ato gantosna Pak Lurah Ato abdi hirap deui tah Lurah Pamanukan tah sing kahade barudak yatim. Pokona kasadayana para pamimpin, kasadayana para ulama, ka para ibu, para bapak nu aya di daerah Tangerang satangerang, Jakarta sajakarta, Bogor sabogor, Bandung sabandung, Jakarta naon Majalengka gitu sama Majalengka. Peliharalah barudak yatim, sumawana barudak yatim piatu. Mudah-mudahan jadi pamatri, mudah-mudahan urang teh dipaparinan hidayah silang taufik kana ngalaksanakeunana ieu kana parentah-parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Tah sakitu wae kirang langkungna mugi ageng ngamaklum dina kalalepatanana mugi tiasa ngahapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.